eta adalah pasunatan. Lalu mana bacaanana nyaeta baik dina kunut subuh atanapi najilah saumpama nu tadi Allahumma hdini fiman hadait. Jadi dina kunut subuh doa nate eta dina kunut najilah oge sami ngan pedah engke dina kunut najilah mah karena disyaratkeun satu acana ogenan kedah aya heula kejadian anu menyangkut kana naon kana satu kelompok atawa satu orang anu berpengaruh. Contohna ti payun aya ustad, aya ajengan, aya kiai ngantunkeun. Tah eta teh berpengaruh kanggo urang teh. Darek siga kumaha mun aya hiji lembur teu aya ajenganan. Berenang ibu oge rumaos ketika murang kali ibu bade naon bade dinikahkeun sok neang heula ustad kamu syukuranana leres teu Bu? Tos lahiran pas lahiran oge hoyong cukuran heula cenah naon neang deui ustad. Ustad teh terus eta murang kali teh dihitan neang di saha. Berarti berpengaruh peryogi henteu ka ustad. Tah ketika ustad ngantunkeun berarti walaupun satu orang eta berpengaruh, maka ketika hiji kampung hiji lemur leungit ajengana leungit kiaina disunatkeun urang teh nalika netepan lohor asar maghrib jeung sajabina kunut najilah. Atawana naon deui ketika datang wabah panyakit ka urang sadayana, panyakit anu menular, panyakit anu menyebar sehingga hiji lemur teh kabeh sadayana garing. Tah disunatkeun eta ogenan kunut najilah kanggo naon nya najilah di dinya teh nyabut panyakit, nyabut balai anu tumiba ka hiji kampung. Tah bacaanana tengke aya selain memeh non satu acan maca doa kunut najilah oge nan tetep we kunut Allahumma hdini ieu manu dibacana ngan ke kadituna pami misalkan hoyong dicabut balai Allahumma warfa annal balaa wal wabaa wal fitana wal mihana dicabut ya Allah mudah-mudahan dicabut ieu panyawat ieu fitnah ieu musibah di ieu lemur teh tak kitu satos maca naon eta teh satos maca Allahumma hdini biman hadaitas. Ayeuna urang kana nu tadi deui bahwa bacaan kunut itu adalah Allahumma hdini biman hadait. Ibu osok maca doa eta tara osok dina salat naon cik eta teh hartosna naon uningat teu ibu kan maca Allahumma hdini biman hadait cik eta teh hartosna naon da pasti aya hartosan da eta teh bahasa naon bahasa Arab. Ibu terang teu ka Arab ibu tiasa bahasa Arab henteu. Eta dina netepan teh kan bacaan eta teh bacaan Arab eta teh. Salarosna mah tiasangan lamun dialog nyarios kieu teu tiasa. Mas Muki naon eta teh hartosna teh saha nami anjeun kitu. Lamun ka pamaget Mas Muka saha nami anjeun. Tah eta bahasa Arab contona. Ngan ku sabab urang mah cek tadi ge teu terang kana hartosna ngan baca mah maca we hungkul. Maka yakin dina setiap salat oge ketika diangkatkeun panangan Allahu Akbar teras maca doa iftitah Allahu Akbar kabiro yakin ibu sadayana teu terang kana hartosna ngan asal dibaca we hungkul leres teu. Aya sebagian nu terang cenah bismillahirrahmanirrahim sok aya dina buku ge terjemahan dengan menyebut nama yang maha pengasih lagi maha penyayang paling eta. Tah padahal doa nuku urang dibaca dina kunut teh ngagaduhan hartos. Nu tadi kahiji Allahumma hdini biman hadait. Allahumma nun Gusti abdi sadaya atanapi ya Allah ihdi muga nuduhkeun Gusti
ka abdi piman hadait sarta jalma-jalma anu dituduhkeun ku Gusti. Berarti Allahumma hdini teh ngagaduhan harti bahwa urang nyuhunkeun naon ka Allah, nyuhunkeun pituduh petunjuk hidayah. Eta teh disuhunkeun dina doa nu kahiji, Allahumma hdini ya Allah pasihan abdi taufik hidayah petunjuk. Panaon piman hadait sarta jalma-jalma nu tos dipaparing hidayah. Ari hidayah ari petunjuk teh penting atawa henteu Bu? Penting. Sabab lamun teu aya petunjuk, teu aya hidayah, teu aya pituduh, urang moal dugi kana tempat tujuan urang. Leres teu Bu? Sehingga di dieu Allahumma hdini teh aya dalani dilalatan mausulatan ila maksudi. Nu dimaksud ketika urang maca kunut Allahumma hdini teh hartina mah tuduhkeun abdi, tepikeun abdi kana naon, ilal maksudi kana tujuan abdi. Tah secara sederhanana Ibu, ayeuna mah canggih garadu HP. Ibu nu teu acan terang oge ka hiji lokasi, buka we dina HP, ibu teh bade meser naon? Bade meser contona baso gitu. Baso mas naon misalkan diketik aya jalan tujuanna teh. Kurang lebih di lokasi urang ka tempat baso teh 3 menit. Bahkan aya naon, aya petunjuk arahan. Leres teu Bu? Mapai ibu teh nyepeng HP 10 meter belok kiri. Nya sok dibejaan. Oh ayeuna teh belok kiri ya, geus belok kiri. Setelah 5 menit belok kanan. Geus belok kanan teh diarahkeun. Tuluy nuturkeun lempang bari nyekel HP, padahal jelema teh loba da henteu nanyakeun fokusna HP gitu. Hiji mengurangi naon, jadi kapungkur mah aya ibaratna malu bertanya sesat. Tah kuduna mah naroskeun heula atuh. Akang teteh ece punten bade naroskeun manawi jalan ka dieu teh ka mana. Ayeuna mah tos boga HP na HP. Matak sakali nu ngabejaanna bener mah bener palebah anu salah kalah ka sawah kan urang teh. Kalah ka kebon ieu ka mana gitu da urang terfokus teuing ka HP. Tah gitu. Tapi sahenteuna ketika aya naon bantuan petunjuk dina HP, urang bade kaci hideung ogenan tos terang toko emas ieu datang ka dinya teh naon di jalan teh dituduhkeun 5 meter belok kanan, 5 meter